di Taman Kota Tasikmalaya nya aya bus nu ngaranna teh Ngulisi. Eta teh bus ngurilingan Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah. Di alun-alun Ciamis di Rapresia geus nyieun eta teh bus nu ngaranna teh Ngulimis. Ngurilingan Kota Ciamis. Di Karawang oge nyieun eta teh bus Muniang. Ngurilingan Kota Karawang. Nganu anu teu nyieun teh di Bekasi. Kunaon sabab disingkatna janti ngulibak eta mah. Bener. Ngulibaknya. Malahan mau hiji kareueus di Jakarta aya taksi online. Di Bandung oge aya ojek online. Di Doana Kabupaten Rektor ieu Mang Momo di Tasikmalaya bade ngaramel beca online. Disingkatna saya ibu barade BO. Disingkatna teh jadi BO. Jadi BO Momon. Beca online. Ya di Cibaduyut Bandung. Geus nyieun sepatu kulitna teh kulit buaya hargana 5 juta. 5 juta. Di Sukaregang Garut geus nyieun dompet kulitna kulit sapi jeung kulit domba hargana 500.000. Alhamdulillah. Atuh alhamdulillah Mang Momon oge ngadamel panginten jaket kulit hargana mung 50.000. Tina kulit Priyogi maka bumi. Nya tina kulit salak ibunya mohon buatan Cineam. Alhamdulillah jegrengnya. Ayeuna Mang Momon seueur kolaborasi. Mohon malah anu ngawin ngilangkeun meureunnya contoh model-modelnya enak ngawinkeun lele jeung lohan anak teh panjenengan hewan. Tah murang kali tah nu acuh beureum teh nya keur kasep teh mudah-mudahan murang kali teh pibeunghareun nya amin ibunya amin. Ciri-cirina pibeunghareun tingalikeun waosna aya janelaan janela oi naon ompong ari budak mah kurinya nya alhamdulillah buka kurinyo gitu ya. Itu tuh mahasiswa hukum Momon. Ieu teh nya lamun di Jakarta mah eta teh Cherry Bell. Heeh. Kok Cherry Bell mah pan di Jakarta? Ari di Tasik cari ngogok. Benar alhamdulillah oge nyahokeun pidoan restuna ieu reng-rengan Puspa Praja Komara teh dina kaping 15 Agustus kapeto janten duta kesenian di Jawa Barat kanggo ngahibur ka negeri jiran Malaysia bapaknya. Doa restuna di sadayana masyarakat Kota Tasikmalaya sareng kabupaten mudah-mudahan aya dina kalancaran sararehat sapapaosna marurang kalinya nya ka negara mana Momon? Negara jiran Malaysia di Nararaga nyepitan Upin sareng Ipin. Baru itu anggeus eta. Naon jauh-jauh teh oi. Sekalian we kawin ka Karos. Di dieu ge geus pugun ningali juru kawin ge geus perak. Teu kaladangan loloba. Anu rarana pangintennya kaping 15 Agustus teh panginten ieu rencangan simkuring Mang Momon kapeto janten artis sinetron dina TV barang siar kana. TV Indosiar. Mohon anu judulna Cherry Bell mencari anak anjing. Tah abdi aktorna. Mohon jadi aktorna. Ya bagian jadi anak anjing. Ya alhamdulillah geus Momon. Mohon palihan di alun-alun Tasikmalaya anu tadina wadah sampah teh dua warna koneng jeung warna hejo isupan mah dina jadi tilu katamahan ku warna hideung. Bener. Aya non organik, aya organik, tah hiji dia mah organ tunggal gitu. Alhamdulillah geus Momon ku eyeumna seni budaya utamina pangitu tadi religina aya qasidah takuninya rebana alhamdulillah. Mohon ieu salah sawios panginten kanggo masihan motivasinya sakan orang kali wanoh kana budayana sorangan. Margi aya dina paribasa Momon. Maju mundurna negara gumantung kana budayana. Lamun budayana hancur pasti negara ge hancur. Tanya ayeuna alhamdulillah katingawis di televisi urang luar negeri geus dialajar kana kesenian Sunda. Mohon salah sawiosna aya senior simkuring Pak Agus Awe. Kapan nyumpikeun aya nu ti Inggris, Swiss, Prancis, Bugis, Papais, dahareun sedih. Dahareun teh. Alhamdulillah. Ieu teh salah sawios panginten kabingah. Malahan anu seni buhuna kapungkur aya anu disebut naon? Belu. Aya angklung saret. Wah, ieu pokona Momon. Kantun kersana. Aya sabaraha ribu di urang senian. Wah, seueur pisan Momon upami di Talungtik mah duka sabaraha puluh sabaraha ratus. Nepikeun ka aya nu disebut lodong gejelig. Oh iya, lodong gejelig. Alhamdulillah. Rupi-rupik Momon.
kantun aya nama pangitu nonoman atanapi penerusna ulah rek gengsi kana budayanya budaya karena seni Sunda mah kantenan da kusaha deui nya lamun lain ku urang Belanda kapan dialajar orang Belanda oke nya mumpung kudu batur acan tah urang pagerannya tah ngomong salah sawios tadi panginten lagu-lagu gen nya aya lagu Kembang Gadung hintunan kepala karuhun terus neme naon Bojang Priangan tak anu nyiptakeun lagu teh maomon teu sagawaya pasti eta teh pinuh ku sejarah atawa ku pengalaman da model ayeuna di Tasikmalaya teh simkuring percaya satuju lamun Tasikmalaya dijadikeun kota santri tapi uingat teu satuju lamun Tasikmalaya dijadikeun kota kredit. Da aya nama atuh da geus nyebar euy ka masyarakat. Lain Pak, moal mah geus dijajah ku Kolombia eta teh sia teh. Ya, tapi ngomong ayeuna teh apa debt collector. Anu sok disebut leasing teh. Eta teh boga lagu ngomong. Eta teh. Tapi laguna lagu dangdut. Kumaha laguna? Maggie Jen. Jatuh bangun aku mengejarmu. Sababna nyumput kita eta lagu debt collector. Terus nasabah oge sarua bogeun lagu. Nasabah ge. Sarua ti Maggie Jen. Terlalu mahal harus ku bayar. Bener paina sok ngalumpat we eta teh cicilanna berat. Bukti mau debt collector bogeun lagu, nasabah bogeun lagu, Ari Deller bogeun lagu. Lagu naon? Tinia dan Niati. Lagu Sunda. Kumaha lagu Deller? Ulah jalir janji, ulah jalir janji, komo deui aya niat nganyuk deui. Ulah teh masih kene loba hutang. Malahan ayeuna di Tasikmalaya mau di negara Indonesia boga BUMN. Tak urang bere ngomong lagu-lagu maresna. Model contoh ayeuna model keur PLN. Boga lagu keur PLN. Kumaha? Kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Benar. Eta nu kawasan. Iya benar. Lamun di Pertamina bisa. Di Pertamina mah biasanya tak pakai minyak tanah. Panen mah gas. Nya, tah itu jadi komplit ngomong BUMN paling orang bere, orang nusajena, orang pasihan. Nah, ayeuna urang pidangkeun deui dina rampak Jaipongan nu sareng. Seueur ngomong. Mudah-mudahan. Mun teu lepatna aya bajidor kahot. Ayeuna teh. Ya, mohon tah. Ieu teh salah sawiosna nguningakeun da ayeuna teh alhamdulillah momo di Kabupaten Tasikmalaya teh non teh sanggar-sanggar seni lingkung seni teh eueuh. Alhamdulillah. Nalika kamari panginten di dieu dilombakeun atawa dipasangirikeun nya aya monolog. Aya tadi panginten ngadangu aya tari jaipongan. Nah, mudah-mudahan kapayuna da uing mah limpakna kana penari mah. Pakna mah kana nyinen uing mah. Wah. Nya seni buhun warisan karuhun uing mah pakna kana nyinen. Nah nyinen tapi ngomong saat nyinen mohon tadi teh begitu mau naik ka panggung dipanggil ku Oyi aya ibu-ibu belah ditu tuh nanyakeun ka Oyi kumaha cenah Kang Oyi eta teh mau momon teh mohon cek teh Bu terus geuning jiga nu gelo cek ibu belah ditu alam ni teu kacida meneng teuinganan teh tapi ngomong ulah hariwang Oik sebagai babaturan terpercaya mau disebut nugelo. Tah iya babaturan bener. Nah mau teh babaturan Oik. Babaturan saja teh. Kade goreng kodok gelo ogen mau teh babaturan Oik. Oik terpercaya. Urang teh heueuh mesti Oik teu percaya. Disebut nugelo. Urang mah boga kaingetan. Sok sanajan saeutik kitu mah tinggal sababaraha tapi naon? Nah lumayan we atuh tah. Keur Oyi? Alhamdulillah. Tak kitu da jadi babaturan mah kudu saling belaan. Nah mau begitu naik ka panggung, tuluy tadi teh kapal lagu-lagu bangsa-bangsalan kita bangkali mago bangkong di tengah saur gitu nih. Eta mah tukang dagang tah kabeh nu bajar. Tukang dagang? Kang Oik eta teh mau ngomong. Mohon akang geuning jiga monyet.
Astagfirullahaladzim. Tukang dagang nepikeun kasebut jiga monyet. Tapi untung hariwang ngomong Oik sebagai babaturan terpercaya ngomong disebut monyet. Tah ieu babaturan nu sajati teh. Oik kagok jeung korekna. Ke Oik? Ke Oik. Alhamdulillah nuhun. Itu ieu babaturan mah kudu saling belaan. Kan begitu mamon nyepeng mik nya bapak dosen tapi payun bapak dosen Kak Oik teh Kak Oik eta teh mau momon teh bapak ini juga Afgan berarti eta normal kanona bener tapi momon tong hariwang Oik sebagai babaturan anger we teu percaya gitu nya ih maneh ari bagian rudet ari bagian Afgan maneh uing teu percaya ya atuh Afgan mah make kacamata bintang film penyanyi dah lain Afgan eta Afgan naon atuh sih Afgan lohor Afgan asar adan belagu eta mah adan lain hayang joget model baheula heeh model penyanyi hapus heeh juga we disawer gitu hayang disawer hayang mudah-mudahan bisa nyanyi na bisa boga 3 lagu keur Oik khusus keur Oik men tadi jogedan Oik nu kahiji Oik laguna Cing Calengking Cangkeling nu kadua tari saman nu katilu pecah silat Cing Cangkeling Cing Cangkeling manuk cingkleng cinatan plos kakolong bapa satar buleneng apa tapi kudu bari diuk tuh tingali penari naon eta oh heeh atuh nya bener bisi aya kuman nah maneh bebersih di dia aya diuk di dinya kumaha penari we panangan duanana kapayunkeun jogetna digentos cing cangkeling manuk cingkleng Bapak Lektor tanu sok malingan kenteng di sileungit tas nah jika dioper-operkeun atuh ulah nu eta tuh kakenca 2 kali kakahuntu 2 katuhu 2 kali sok cing cangkeling manuk cingkleng cinatan plos kakolong bapak satar buleneng hade ih menicalakan eta nu kahiji aya nu kadua tari saman ti Aceh din din ba din 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 ba din 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 ba din 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 Samsudin itu apa din din ba din 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 hebat muka dua oke apal silat biasa tepak sabaraha tepak 3 laguna kembang berem nangtungnya silat bari diu nah mana geger pegan oh gitunya tukang silat mah kuda-kuda nanti siap kemang barem nu barem kemang bodas nu baron ari eta jurus naon euy saya sedang latihan tante kuda mie belegung eta tepak 3 siap ti mimiti ti awalna jadi lamun nepikeun ka sukses Oik hadiahna gede tingali Bapak Rektor keur mungkus lain mungkus batako siap diu digeblekeun 3 lagu cing cangkeling manuk cingkleng cinatan plos kakolong bapak satar bulan cing cangkeling manuk cingkleng cinatan plos kakolong bapak satar bulan din din ba din 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 din
baik. Kapan maneh terek joget nah kalah salat. Maneh mah dititah salat kalah joget. Sing kira-kira cing cangkering kemang beureum dinding bahi. Apa digeblekeun laguna atuh? Tong kitu mong ngomong. Wih teh. Naon? Lain. Jelema ngadar jelema. Mana tuh? Mana oi? Tuh jelema ngadar jelema sia teh. Ih, lain kenyusuan kalau. Oh. Mana mapeda jelema leutik meureuna ajol-ajolan. Tuh budakna ngomong tuh. Naon? Ngaleut Mana masuk setempat-tempatna. Cing kira-kira ngomong. Matak naon laguna atuh ulah cing cangkeling atuh nu ayeuna usum di Bandung geuning anu naon daun puspa apa? Daun puspa Di sawah di taranyangan. lain di sawah di taranyangan belegu. Di sawang tika anggang. Tata surabi abi manga caosan. Hayang teh. Heeh. Kapan ayeuna ngomong kolaborasi? Nya. Apa Raja Dangdut Rhoma Irama? Heeh. Geus kolaborasi jeung Desi Ratnasari. Boga lagu. Boga. Kumaha guna? Begadang di Tena Biru. Begadang di tema biru. Apa Firman Juara Idol? Heeh. Geus kolaborasi Jeung jeung Doni Iskandar. boga lagu. Boga. Laguna Satu kehilangan secangkir kopi. na acan datang. Malah apa ngomong Ariel Onah Band. Ariel Noah Karena Band. ternyata geus kolaborasi jeung Iwan Fals. Boga lagu. Boga. Laguna Kupu-kupu malam dibongkar katanya. Malah penting dina MNC TV apa? Dina MNC TV Saskia Gotik jeung Joshua laguna 1 jam diobok-obok. aduh wah asik.